Aduh, aing maka karek ngincek ieu lembur. Nah, bet kalah pangijingan mah model Cisutarsi. Matak janar be otak aing aduh ampun Gusti. Gerentes juragan pangsiun katempo ngaulang. Panona terus mencrong ka Cisutarsi anu kuleumpang balik katempo meningincik bakating ku bunga. Tua kampung jeung Palbe silih reret merhatikeun juragan pangsiun anu masih keneh ngaulang. Pok tua kampung nyarita ka juragan pangsiun. Apunten juragan. Aduh matak isi eta kabina kalakuan Cisutarsi kitu teh. Manawi ayeuna teh juragan panginten ruger agung atunya. Cek tua kampung. Juragan pangsiun ngareret lalaunan bangun ku leuleus. Ah, henteu patua. Uring mah teu ngarasa karugian. Dah teu sabaraha ieu deui sakitu mah. Komo ari dayeuh mah leuwih ti sakitu kuring sadokoh teh. Kan ari kuring mah tarear ka batur ari sadokoh teh. Tembal juragan pangsiun. Teuing era teuing hayang ka alem. Ongkoh tarear ka batur cenah tapi ngomong kitu ka tua kampung. Percanten juragan, pencanten. Tah ayeuna teh panginten kantun jatah kanggo Nyi Heni anu teu acan kabagi teh juragan. Cek tua kampung deui. Palbe ilu ngomong bari radang harewos. Leres juragan. Pami kanggo Nyi Heni mah saena kedah langkung agung tibatan atos anu dibanten ku Cisutarsi atuh. Nya etang-etang pendekatan ti ditu nama pami budak ora mah juragan. Cek Palbe. Juragan pangsiun kakarek inget ka Nyi Heni. Anu cenah rangda geulis teh atuh maena jenghok. Be. Aduh duit aing geus keluar gede ieu. Ari kieu sigana kudu nambahan deui bae. Beuki rugi atuh aing teh. Tapi lamun henteu aing wirang. Keur mah sugan heueuh Nyi Heni teh cocok jeung jodoh aing. Gerentes juragan pangsiun. Nempo juragan pangsiun kalang ngaulang tua kampung ngomong deui. Tapi teu kedah diamutan juragan. Pamit aya di atas nama. Keun gampil bae Nyi Heni mah keun ku abdi di sasadewan heula samentawis mah. Cek tua kampung. Ulah patua ulah. Duit mah loba kuring ge. Sok ayeuna bae sakalian. Mana Nyi Henina? Tembal juragan pangsiun. Bari dada beureum beungeutna. Lantaran tadi katampo ngaulang teh era manehna teh. Tua kampung ngalih ka Paleba Nyi Heni tadi nangtung. Tapi barang breh teh Nyi Henina geus eueuh. Pok tua kampung nanya ka Palebe. Ari Nyi Heni ka mana Palebe? Tanya tua kampung. Atuh teuing. Pan tadi teh nangtung di Paleba dinya, patua. Pogoh kuring ge tadi teh nempo aya di dinya. Tapi ayeuna mah geuning geus eueuh Palebe. Cek tua kampung deui. Palebe teu nimbalan. Terus nanya ka salah saurang jalma anu katempo aya di dinya. Oh di Nyi Heni ka mana mangnana? Nempot henteu. Sigana mah mulih Palebe. Da tadi mah katinggalna ti marapah ka ditu tuh sareng putrana si Soma. Tembal jalma anu ditanya ku Palebe. Palebe tuluy balik deui ka tua kampung jeung juragan pangsiun. Apunten juragan. Saur mangnana mah Nyi Heni tas mulih geuning. Cek Palebe. Juragan pangsiun anu tadi geus ngarasa janar lantaran kudu ngaluarkeun deui duit. Ayeuna jadi rada ngemplong hatena. Aduh, untung jawabanna geus balik. Aing teu kudu ngaluarkeun deui duit ayeuna. Heueuh. Lantaran geus eueuh ongko duitna ge beak. Untung aing jadi teu kawiwirangan. Gerentes juragan pangsiun tuluy pok ngomong ka Palebe jeung tua kampung. Geus atuh teu naon Palebe, patua. Keun bae jang Nyi Heni mah, cuang jajapkeun bae engke ka imahna. Ambil sakalian kuring apal ongkoh di mana imah Nyi Heni teh. Cek juragan pangsiun. Sae pami kitu mah juragan. Ke dijajaplah ku kuring. Dah sepatu mah geus teu kudu ilu lain. Dah beda tuh urusanna ari patua mah. Cek Palebe bari malik nyarita ka tua kampung. Tua kampung wan saukur nyerengeh. Aduh eta kalakuan Palebe angger bae kitu. Ari bagian piuntungan mah hayang sorangan bae. Tapi keun lah kumaha angkohna bae kat mateng lah. Gerentes tua kampung keur kitu kurunyung Bah Rustam nyamperkeun jeung Ambu Yayah. Apunten juragan. Patua, Palebe. Abah mah bade pamit heula. Geus rek lohor. Rek siap-siap ka masjid abah mah. Cek Bah Rustam. Tua kampung Palebe jeung juragan pangsiun ngareret ka Bah Rustam. Oh, muhun atuh abah. Mangga. Kuring geus sami bade siap-siap ka masjid abah. Tembal juragan pangsiun. Tua kampung jeung Palebe oge sarua ngamanggakeun ka Bah Rustam. Atuh tuluy bae Bah Rustam jeung Ambu Yayah teh arindit ninggalkeun riungan.
Juragan Pangsiun nanya ketua kampung jeung Palebe. Ari si Abah teh saha eta teh patua Palebe? Tanya Juragan Pangsiun bari mencerong ka Bah Rustam jeung Ambu Yayah nu keur leumpang indit. Bah Rustam eta teh juragan, jalmi anu pangjaguna di lembur ieu mah. Nya hampir sapalihna tanah di lembur ieu teh gaduh anjeunna. Tembal tua kampung. Juragan Pangsiun olohok ngadenge jawaban tua kampung kitu teh. Hatena rada ngarasa panas. Lantaran ari kahayang manehna mah ulah aya anu mapakan kana kabeungharan manehna teh. Komo lamun sampe ngaleuwihan mah. Oh kitu. Pami sareng sim kuring lebas saha tabarana patua? Palebe tanya Juragan Pangsiun. Tua kampung jeung Palebe silih leret. Palebe anu geus bisa maca kana sifat Juragan Pangsiun rada ngiceupan ka tua kampung. Tuluy pok Palebe nembalan. Iya atuh mana wilangkung jeung juragan. Ari berehana berehan saha Palebe patua? Atuh tangtos juragan pastina oge. Tembal Palebe deui. Juragan Pangsiun rebeh deui bae yang irungna dipuji kitu ku Palebe teh. Sedangkan tua kampungan saukur mesem. Bener Palebe bener. Ngan ari kuring mah tararia ari baberian teh. Beda jeung Bah Rustamnya. Cek Juragan Pangsiun. Ah sami bae manawi prakawis eta mah. Juragan Bah Rustam oge sami tara seueur nyarios ari sadakawah teh. Cek tua kampung siga rada ngabelaan Bah Rustam. Datu da maehna mah kurang resep kana sifat Juragan Pangsiun anu siga hayang dipuji bae kitu teh. Wah henteu atuh patua. Beda jauh. Juragan Pangsiun mah langkung ti Bah Rustam sagalana ge. Geus pasti eleh atuh Bah Rustam mah. Cek Palebe. Tua kampungan saukur gogodeg ari Juragan Pangsiun meuni bungah pisan. Tuluy maehna ngarogoh kana saku bajuna, gorehel ngaluarkeun duit sababaraha lembar, sor diasorkeun ka Palebe. Yeuh, ieu mah lain ngahinakeun Palebe. Ieu mah ieu ti kuring ngan saukur jang meuni udud Palebe nya. Kade yeuh, ulah salah harti. Teu sabaraha duit sakieu mah. Cek Juragan Pangsiun bari nyodorkeun duit. Atuh Palebe teh meuni bunga, langsung bae duit teh disamber. Hatur nuhun juragan, hatur nuhun pisan. Katampi artos teh. Aduh, ya rezeki ti Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nya Palebe, eta emang rezeki ti Allah, tapi liwat tina dengan kuring. Cek Juragan Pangsiun. Tua kampung olohok nampok kitu teh. Ari rezeki abdi kumaha juragan? Mana sami atuh liwat panangan juragan oge sanes. Cek tua kampung bari namprak. Oh tang tuh atuh patua. Ngan ari rezeki patua mah leuwih leutik tibatan Palebe yeuh. Da kitu atuh cek Gusti Allah na kudu beda cenah jeung patua mah. Cek Juragan Pangsiun bari tuluy ngaluarkeun duit receh sor dibikeun ka tua kampung. Ya jang patua mah hampura yeuh. Kuringna buru-buru rek siap-siap ka masjid rek salat lohor berjamaah. Cek Juragan Pangsiun bari ngasorkeun receh. Gap ku tua kampung di tambanan. Ari Juragan Pangsiun tuluy indit ka jero imah. Tua kampung olohok. Palebe seri nyerengeh bari ngageber-geber duit lembaran. Bener kitu na mah patua. Beda tina garis leugina oge yeuh. Kuring mah leuwih mujur sebatan patua. Cek Palebe bari nyerengeh. Tua kampungan saukur gara-gara teu ateul. Nah aing bet eleh bae ku Palebe. Gerentes tua kampung cag urang tunda heula. Ayeuna malik deui heula nyaritakeun Mang Rudinta jeung Biona anu masih keneh kakurung dina jero katil alias pasaran di hiji astana teh. Harita kaayaan geus beuki jedak kaburit panon poe geus aya di belah kulon. Sora tonggeret geus mimiti kadengereang patembalan sakali-kali kadenge oge sora manuk beuk. Atuh ngajadikeun kaayaan di eta astana karasa keung jeung kukurayeun. Teu heran namun buru punduk Bionah jeung Mang Rudinta karasa harudangan ngawig-wig maranehna ngarasa beuki teu ludeung. Kumaha teu urang ayeuna Kang geus burit ieu teh? Sakedeung deui bakal peuting. Kuring masieun Kang. Ih teu kawayang meureun nya. Heuh eta meureun ke peuting bakal bajurig atuh eta tempo sakuliling urang kuburan kabeh Kang. Cek Bionah mimiti kadenge cumarita. Nah. Kami oge teu ludeung, tapi kudu kumaha teu urang ayeuna? Kami mah bener-bener bingung, janar sirah ge. Bet aneh ongko. Pasaran hese pisan dibuka. Tapi ulah putus harapan atuh Kang, sok cuang cobaan deui buka Kang. Sok cuang dorong kuduaan ayeuna mah. Sugana bae bisa dibuka ari kuduaan mah.
Ya atuh sok nah. Hayu atuh juang ngacakan deui. Juang lorong keduaan tutup pasarana. Cek Mang Rudinta. Tuluy Mang Rudinta jeung Bionah teh cengkat saeutik. Dua leungeunna ditempelkeun kana tutup pasaran. Tuluy Bionah ngitung sampai 3 kali. 1, 2, 3. Cek Bionah. Bari tuluy duanana babarengan ngadorongkeun tutup pasaran. Tapi anggar masih diongget-ongget oge boro-boro muka tutup pasaran teh. Malah dua leungeun Bionah jeung Mang Rudinta teh karasa nyeri jeung cangkeul. Duanana ngaharulang deui bae. Geuning hese keneh bae nya Kang. Kumaha atuh nya Kang ari geus kieu? Cek Bionah deui. Mang Rudinta teu nembalan. Pikiranna karasa bungeng, maehna bener-bener ngarasa putus harapan. Keur kitu kadenge sora pating korosak bisa beulah katuhun maranehanana. Bionah jeung Mang Rudinta ngararet reuas. Eta naon Kang? Eta naon? Cek Bionah bari katempo paromana pias pisan. Meureun disangka kumanehna mah anu ngorosak teh jurig. Teuing atuhna, kami oge teu nyaho. Moal kitu jurig mah Kang? Ulah padu ngaper ngomong teh ona. Geus moal heueuh na aya jurig beurang-beurang kieu mah. Tembal Mang Rudinta tapi ari sabenerna mah mehna ge sarua sieun. Keur kitu kadenge deui sora anu kokorosakan. Bionah jeung Mang Rudinta ngaraliuk deui lalaunan ka palebah datangna sora. Katampo di hiji rungkun oyag-oyagan. Bionah jeung Mang Rudinta terus mencrong. Dadana karasa deg-degan, hatena sesebelakan. Lilaila katampo dina rungkun eta teh si gaya sirah jelema nonghol. Ngucunghul ka luhur tina salah-salah rungkun. Katempona ngan sulkurubukna bae. Atuh Mang Rudinta jeung Bionah teh beuki soak. Sungutna cara langap ari mata bolotot. Kang Rudinta, jurig Kang, jurig itu Kang tempo jurig. Cek Bionah bade gep beleungeuna nyakel kana beuheung Mang Rudinta meuni tarik pisan. Atuh Mang Rudinta teh meuni beureugal bencelik. Karasa beuheungna asa kacekek. Rek ngomong bae hese. Tungtungna mah Bionah teh disiku satarikna beunang pisan kana gadona. Kuak Bionah ngagoak. Aw, nyeri atuh Kang. Cek Bionah bari ngaresotkeun leungeunna tuluy dipake nyekelan gadona anu karasa nyengsol. Ari Mang Rudintana katempo reng hapranjuk karasa ngeungap keneh. Lantaran tadi dicekek teh ke Bionah. Hampura nah. Atuh da maneh mah kalah nyekek ka kami teh. Siga anu hayang we kami paeh sugan. Cek Mang Rudinta. Keur kitu ti palebah rungkun tadi kadenge sada sora anu ngagorowok. Alah, beunang euy, asik euy, beunang ayeuna mah euy. Cek eta sora. Atuh ret bae Mang Rudinta jeung Bionah teh ngaraliuk deui. Manabreh si horeng katempo aya saurang lalaki anu buukna botak saparo ngan luhurna bae nu aya buukan mah ari rupana bosongot lomehong ongkoh beungeutna. Eta lalaki keur nangtung ngan masih keneh katempo sapotong awakna mah. Lantaran ari tina cangeng kahandap mah masih keneh kahalangan kurungkun. Eta jalma katempo keur nyakel oray dicekel hulu jeung buntutna. Si horeng jalma lalaki eta teh sigana mah jalma siwah. Panonna keur ngilangan oray anu kakarek beunang ditewak ku manehna. Teu lila katempo eta lalaki anu siwah teh ajrag-ajragan deui bangun ku bunga. Ore euy, beunang euy, bunang euy, ore euy, ore. Cek eta jalma bari ajrag-ajragan. Ari Mang Rudinta jeung Bionah silih reret. Kang, eta manusia tak jurig Kang. Cek Bionah bari ngareret ka Mang Rudinta. Sugana mah manusia nah, tapi jalma saliwang katempona mah. Nya sigana mah Kang, tapi geus kajen teuing Kang sariwang ge. Cik cobana tuh Kang minta tulung tah ka jama eta. Kajen teuing jam bagel oge. Cek Bionah deui. Mang Rudinta teu nembalan, tapi tuluy maehna geroan jalma lalaki anu siwah teh. Moang, ujang abah, ieu panglulungankeun kuring, pangbukakeun tutup pasaran, ieu kuring kakerem teu bisa keluar. Cek Mang Rudinta. Tapi eta lalaki teh jongjon bae ajag-ajagan bari nyekelan oray. Kadang-kadang oray teh diputer-puter dina luhurun-huruna, kadang-kadang ditewak deui di leungan deui. Mang Rudinta jeung Bionah gregeteun. Ih, dasar jama soaknya Kang. Eta digerowan hoa kau oge, siga bae nu ngadenge. Cek Bionah. Nah, aduh. Rajun aya manusia nu ka dieu jalma gelo. Cek Mang Rudinta. Barang ngadenge Mang Rudinta jeung Bionah nyebutkeun jalma gelo, eta lalaki anu keur ajag-ajag teh eureun. Ret panonna mancrong ka Bionah jeung Mang Rudinta meuni seukeut. Tuluy mureleng salila-lila. Ngendak sakedeung eta jalma gelo teh kadenge ngomong. Saha anu nyebut kawing jalma gelo ha? Cek eta jalma bari mencrong. Ari leungeunna anggar nyekel oray.
Kuring tulungan mang. Ujang abah ieu kuring dina pasaran, pamukakeun tutup pasaran ieu kuring kakerem. Tembal Mang Rudinta eta jalma gelo tinembalan. Tuluy katempo mahena kaluar tina satukangan rungkun, leungeun anggar nyekelan oray, leumpang laleunan keketepan ngadeuketan kana pasaran alias katil. Bionah jeung Mang Rudinta bungaheun pisan nempok kitu teh disangkana maranehna rek ditulungan. Alhamdulillah teh Kang, syukur Kang, sigana mah jalma gelo teh daekeun tah nulungan urang Kang. Iya onah, tuh si leumpang ngadeuketan ka urang. Tembal Mang Rudinta. Jalma lalaki anu gelo tadi ayeuna geus katempo geus aya dina deukeut katil. Reg manehna eureun, panaonna terus mencrong deui ka Mang Rudinta jeung Bionah. Siga nu hayang nyidik-nyidik, ari Bionah jeung Mang Rudintana geus sabar hayang gawat kaluar tina jero pasaran, pok Bionah kade ngomong deui. Mang, ieu gawat atuh tulungan kuring Mang. Pamukakeun tutup pasaran ieu gawat. Ieu kuring geus teu kuat cangkeul Mang. Cek Bionah. Iya Mang, engke kuring dibere duit lamun si Mang geus tulungan kuring mah. Mang Rudinta ilu ngomong, ari jalma gelona masih kena cicing. Malah katempo polohok-polohok, kadang mencrong kana rupa Mang Rudinta, kadang balik ngareret ke Bionah. Nempok itu Bionah beki kesel jeung gregeteun. Hi dasar jalma gelo maneh mah. Lain gua tulungan, lain gua mamuakeun nutup katil kalah polohok-polohok itu maneh. Dasar jalma gelo maneh. Cek Bionah ongkoh meta tulung ongkoh nyarekan. Tapi dikitukeun teh jalma gelona kalah seserian. Tuluy malah gogorowokan menitarik pisan. Woi, aya jalma gelo, woi eta. Aya jalma gelo nyebut na jero pasaran, woi kuat kana rieu woi. Cek eta jalma kalah wakauk malek nyebut jalma gelo ka Bionah jeung Mang Rudinta. Atuh Bionah jeung Mang Rudinta teh jadina ambek pisan. Haok Bionah nyarekan deui. Heh, sia mah dasar jalma kucleuk. Sidik maneh nu gelo. Nah, kan nyebut ka aing gelo sia. Cek Bionah dicarekan kitu ku Bionah, jalma gelo malek muncereng. Hah? Sia nyebut ka aing gelo. Kapan maneh nu gelo mah? Buktina lamun maneh waras mah duaanana ieu. Walah nyebutna dina jero pasaran atuh. Dasar gelo sia duaanana ge. Cek jalma gelo. Atuh dikitukeun Bionah beki ambak jeung gregeteun deui bae. Haruh, nah apes-apes teuing atuh urang teh Kang. Kang Rudinta. Apes pisan urang teh, peuting kaweneh anjing jurig. Ayeuna papanggih jeung jalma teu waras. Nasib urang. Nah kieu teuing atuh Kang. Akang sigana mah nu apes teh tuh da. Cek Bionah. Ari Mang Rudintana kalah molotot deui ka jalma gelo milu ambak kos Bionah. Oh sia jalma gelo, rek mulungan kami moal sia. Cek Mang Rudinta bari molotot. Jalma gelo gogodeg. Aduh dasar jalma gelo teu waras ya mah. Aya meta tulung ngado nyarekan. Jeung nyebut aing gelo deui. Hatnya heueuh moal ditulungan ku aingna ge. Da kapan maneh nu gelona lain? Dibere oray sia ku aing mah. Cek eta jalma bari tulilung be ngalungkeun oray kana jero pasaran. Atuh Bionah jeung Mang Rudinta teh menep gurubugan ruas. Ah, oray Kang, awas Mang. Awas Kang, maco Kang. Cek Bionah bari jajaretean, Mang Rudinta oge sarua ruas. Manehna oge gurubugan. Atuh pasaran teh oyag. Dengdek ka kenca, dengdek ka katuhu. Di sejen pihak jalma gelona kalah surak ajrag-ajragan. Puas ya jalma gelo puas. Hakantah sia kadinya oray. Cek jalma gelo bari ajag-ajagan. Tungtuna mah leos be eta jalma gelo teh indit geus teu mirosea deui ka Bionah jeung Mang Rudinta anu keur jajaretean sieun ku oray. Ari Bionah jeung Mang Rudintana masih keneh katempo ku gurubugan. Reor oray teh katempo sigan rek asup kana jero samping Bionah. Kuluna culanggeuk, Bionah bener-bener soak. Kang, tulung Kang, eta orangna mah kacok kuring Kang. Hus sia kadit hus. Cek Bionah bari ngagurubug. Pasaran oyagna beuki rongkah, tungtuna mah kuburak ngaguburak. Kurorong kagorolong, cedak nabrak tangkal samoja, brak pasaran teh rujad. Bionah jeung Mang Rudinta buru-buru haludang. Tuluy lalumpatan ngajauhan. Tapi kakarek ge sabarapuluh lengkah, Bionah geus teu kuateun dilumpat, malah ngajoprak. Bari napas ngahegak, sigana mah ku leuleus-leuleusna meureun. Kang, tulungan Kang. Ieu kuring mah geus teu kuat Kang. Leuleus awak teh Kang. Cek Bionah bari leungeunna muntang kana betis Mang Rudinta. Mang Rudinta ngarasa teu tega, atuh maena ge eureun heula.
Oh maneh nganyik sampai ke kami cowna sek Mang Rudin tak bari eureun keur kitu kadenge sada jalma-jalma pahibut nguru kapal bah dinyakeun mana jurigna pasti oge bangsat eta teh pura-pura jadi jurig nya pasti ge bangsat rek ngisinan ka urang dieu eta teh da moal heueuna jurig wae kieu mah nya bener mun kapange mah ulah dibere ampun euy cangkalak be cangkalak cek sora-sora jalma pahibut. Atuh beonah jeung Mang Rudin teh meni sepak reuas. Cilaka Kang. Pasti nage ka urang eta teh. Haru, apes teh bae sigana teh urang teh Kang. Cek beonah bari beungeutna katempo beuki sepak. Itu deui Mang Rudin tana, maehna oge katempo calangap soak. Ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.